warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana pamisa. Tadi engci tepatna tabu 8 langkung 15 aya kejadian kecelakaan anu ngalibatkeun dua kendaraan di Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Bus antar kota, antar provinsi ALS jurusan Medan Padang tiguling isuk tadi kira-kira tabu 8 langkung 15 waktu Indonesia Barat, Salasa, genep Mei 2025 di daerah Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dina kejadian ieu 12 panumpang dilaporkeun maot. Arkes nambahan, yen bus ALS eta mawa puluhan penumpang ti arah Bukit Tinggi ka Kota Padang. Bus ngalaman kacilakaan tunggal dina jalanan anu nurun. Diduga kuat remblong jadi sabab kacilakaan. Numutkeun data jeung informasi ti agen bus, total panumpang aya 25 orang. Korban luka-luka jeung nu maot tos dievakuasi ka babaraha rumah sakit di daerah Kota Padang Panjang.